kuari maka rasa ayana Allah gerak teh di Allah sebab Allah teh al-mutaharrik dele urang dele Allah dengi urang dengi Allah cium urang cium ambe urang ambe Allah terus kos kitu mah di mana tuh pancak ge Kangjeng Nabi la yazalu abdi taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanahu pada tak itu cak Gusti Allah hadis kusi ngajelaskeun la yazalu abdi teh eureun hamba kaula ya taqarrabu ilayya dari bahas deketan ka kaula bin nawafil ku sunah-sunah berarti geus ninggalkeun carita nu wajib geus dicaritakeun ku ari manusia seakan-akan wajib tahajud seakan wajib duha seakan wajib zikir seakan-akan wajib weh geus pohara jasa ya taqarrabu ilayya bin nawafil cek Gusti Allah sia dibere ku aing ibadah wajib tapi ngaleuwihan datang ke bebeakan segala rupa dikorbankan ka aing hatta uhibah sehingga aing cinta jasa ka sia wa idza kuntu ahbabtu di mana aing geus cinta ka anjeun kuntu aina mata sia mata aing wa lisanahu lisan sia lisan aing eta si kumaha sih pihartieunana tuh aing teu mondok mah bingung nu teu mondok mah bingung aing nu mondok mah sarua bingung lamun eta bahasa ngabahasakeun mata sia mata aing celi sia celi aing leungeun sia leungeun aing berarti atuh naon nu didelek ku sia eta teh ngagerakeun aing dijaga ku aing mata sia sebab bele sia kecep sia teh eta teh dikecepkeun didelekeun ku aing dijaga moal didelekeun kanu dilarang ku aing denge sia denge aing sia bisa ngadenge teh tinimiti celi sia nangieun aing denge nage denge anang aing kuari ku aing didengekeun kana naon dipake karida ku aing leungeun sia leungeun aing moal saragap-ragapna leungeun sia teh leungeun dijaga ku aing nu mantak lamun teh dijaga ayana di nabi maksum ngaranna lamun teh mah dijaga ayana di lain nabi mahfuz ngaranna geus moal aya nabi maksiat sebab masum moal aya wali maksiat sebab mahfuz kulantaran hese dijaga teh di ngaranan bae jelema haji mahfuz ai prak dihareupeun orkes mahfuz ongkoh ngahiji di dinya mahfuz soleh mukmin joget gabeh nih menganyahukeun nauhidkeun rabbil alamin nah ilmu wa ila tasdiqi anbiya'ihi sebab ku ilmu bisa ngabenerkeun ka para nabi Allah urang dongeng Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga gara-gara nafsuna ditumpakan ku setan urang ulah nganahana nah Gusti nabi teh bisa kagoda padahal mah nabi padahal mah rasul padahal mah nabi Kangjeng Nabi kok kagoda ulah ngomong kitu sebab lamun Kangjeng Nabi Adam teh diturunkeun moal aya sia iku gara-gara Kangjeng Nabi Adam turun ka dunia aya hulu sia aja urang dibere nafsu ku Gusti Allah nafsu teh aya anu kudu dipicieun anu kudu diayakeun ieu teh pan aya nafsu birahi mah ku Allah teh henteu dieueukeun diayakeun urang lamun cacak urang eueuh nafsu birahi teu bogoh urang ka awewe atuh moal anakan ieu nu mantak barang ditanya ge Habib Razak sabaraha anak 25 nafsu eta berarti teu meunang datang ka imah ceklak teu meunang datang ka imah ceklak kadangena pamajikanna teh reuneuh deui kunaon eta nafsu birahi diantep ku Gusti Allah nu eta mah mun urang eueuh nafsu birahian atuh moal aya nu neruskeun agama je nu ulah go so teh nafsu nu mangan ulah nafsu ammaratu bisu saha nu nganyahokeun pernafsuan ilmu di mana ilmuna ti Kangjeng Nabi ai Kangjeng Nabi ti mana ti Allah Gusti Allah mere ilmu ka jero hate hambana culusuk sehingga nyaho kana Rabbil alamin ditauhidkeun Rabbil alamin artina tauhid Rabbil alamin teh tauhid fil afal tauhid fil sifat tauhid fil asma tauhid fil zat hiji tunggal afal dengan sekadar Allah boga afal kecuali Allah wallahu khalaqakum wa la ta'malun Allah ngadamel anjeun jeung pagawean anjeun lain sekadar dibahas maka ilmu tauhid karasa ku jajantung hamba Allah nu dipilih sebagai wali nu boga asma kecuali Allah seluruh asma ditauhidkeun hanya Allah lamun kurang ditaliti kabeh ge moal kaluar ti asmaul husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudus sampai ka ditu
Lamun kabeh asmaul husna atuh nempel asma-asma Allah di dinya. Ketika nempel asma-asma Allah di dinya teu kadeuleu nu katempelan nu kadeuluna asma Allah. Oh, ternyata asma kecuali asma Allah. Kitu kene sifat kan panjang caritana ieu mah secara global nambah. Geus lamun kuari geus kanyahoan apal teh nu boga apal ngan Allah, nu boga sifat ngan Allah, nu boga tauhid, nu boga asma ngan Allah. Kaharti apal Allah bakal kaharti sifat jeung asma Allah. Ketika kaharti asma jeung sifat Allah bakal kaharti zat Allah. Ketika kaharti zat Allah horeng tunggal ialah tauhid rabbil alamin. Hayang datang ka rasa kadinya teh kudu leuleungan heula dahar kudu sakumaha uklal marbo. Jelema sehat hayang ka Allah kudu daharna kos jelema gering. Ndek ka Allah tapi daharna kos bajidor mah beres. Daharna kudu uklal mardo, libasna kudu libasal mardo. Pakaian kudu pakaian kos pakaian nu gering kumaha nu gering mah boro-boro mikiran pakaian nya teh saya ayana. Kadang-kadang pakaian ka mana-mana bobogaan gengges tablan mikiran penyakit. Memantak aya jalan di tingkat ilmu teh. Memantak ieu di pinggir-pinggir pantai di Bali gara-gara ilmu. Memantak jalan raya sakitu hararebat mati hebat datang ka teu hebat ilmu. Memantak kuari Profesor Ambalaya ge di Indonesia, Doktor Ambalaya. Datang ka kuari di urang loba jasa nu pinter, tina pangaruh pinter. Terjadilah keramaian dunia, diskusi di mana-mana, ceramah di mana-mana, kendaraan Ambalaya, baheula mah kendaraan dengan sakadar motor, sepeda. Tadi namanya sepeda haju ningkat karena motor tetap make gogoes. Aya bensinan, atunya nate aman bensinan digoes. Belah dia nariuh amat caknya lah maning motor beneran. Belah dia aya sekupi dibabagikan ku gubernur ke Haji Puloli ke Habib Rojak. Aya nu izin jasa diumrahkeun kiai diumrahkeun izin cokot duitna bae. Pajar teu naon meureun. Umrah mah izin kabeh jajanna lamanya kiai diumrahkeun. Tarima cokot duitna. Aya ku ari jelema ge. Di mana? Di tukang. Saha rahasia eta mah. Rame dunia teh kan rame dunia rame. Lamun eueuh jelema bajidor mah rame. Nu ngaramekeun dunia teh jelema bajidor. Ngadoana ge sagala ping-ping mulus. Oh macem-macem. Eta teh ngaramekeun dunia nu kos kitu. Tamangan sakadar pelengkap. Tapi ternyata horenganan tina karamean eta teh supaya dikaji. Pengkajian anu nomor hiji mah supaya nyaho ka Allah. Horeng jelema boga ilmu jangan ngaramekeun dunia teh ilmu namati Allah. Horenganan jelema jangan ramekeun dunia ngabangun itu ilmu namati Allah. Horenganan ieu jadi lurah, jadi RT, jadi bupati kabeh, gubernur kabeh ilmu namati Allah. Horenganan ilmu nu mahal nama ilmu nu paranting nyahokeun Allah. Nu jadi sirrun min asrarillah. Maka cek tuan barang ditilik ternyata al ilmu asrafa man qobatin. Barang ilmu terjadi pangmulyana kurnia. Wah, sangat bernilai. Mantak bahasa naga mankobah, kesempurnaan ilmu ma'rifat disebut mankobah. Habib Abdurrahman ayam mankobahan, Habib Ali ayam mankobahan, Syekh Abu Hasan Asyhili ayam mankobahan. Tapi coba mantan bupati orang jin mankobah, disensarikeun. Misalnya
wa hadhihi risalatun fi bayani manqabati Presiden Soeharto. Seserian ka bae ke jelema. Ieu risalah ngaritakeun manqabah Presiden Soeharto. Wah, ujelas kiai-kiai salah nujukeun manqabah mah kamuliaan ahli marifat ngaranna manqabah. Jadi orang lamun dijieunkeun buku hadhihi risalatun ieu kitab leutik fi bayani manqabati Presiden Soeharto buat mertelakeun kemuliaan-kemuliaan Presiden Soeharto fi awali kitu darjati presiden ilal mut timimiti jadi presiden datang ke modar diceritakan malaku kitab paling menulis Habib Rozak Pudoli anu sok diberean bae gitu tah paling diborong ku Haji Pendi dibabagikeun gaji Firdaus katanya bangsa jeung bangsana bae gitu. Masya Allah karim iya ilmu ternyata asrafa manqabatin wa ajalla martabatin pangagung-agung pangkat ilmu jelema teu boga ilmu mah dimuludan paling geh dihareup dibere aqua seneb beuteung nya peuting mulaina datangna ya peuting ka 3 panggung pan mulaina jam 12 dibere aqua seneb balik mulu dan lain menang karomah jeung mujizat nyari betung ya gara-gara aku ya sebab naon bodoh jai nu pinter nama pan barang datang kadinya susu kopi nyanak panas menta es ngarokona lisong kiai rokok lisong pohara jasa sebab naon aya ilmuan jadi pakai takabur kunyana ilmuna beres pokoknya ilmu mah ajalla martabatin lamun urang daek jualan mulia anggeus eta dina ngaji amin ngaji jurumiyah ngaji alfiyah luar maklun balik ka imah jadi kiai wah bae jelema ngiaikeun yai jol bae bupati ojol cak bupati kemuliaanna ku aing dimanfaatkeun supaya naik ka panggung hidup ismet supaya kitu aya ku ari jelema supaya hidup teh dijual mulia teh jangan sekadar jadi bupati jangan sekadar jadi gubernur nah eta jelema nu sanggup ngajual kemuliaan demi dunia bolehkeun di akhiratna tapi lamun kieu mah negara kan lamun do pamimpinna hese geus aing mah henteu maksud dibere aing mah demi bangsa demi umat demi negara emang peduli ka jeung hukum ge lamun bupatihan kene saha nu ngatur lamun gubernur ge saha nu ngatur tanpa dibere aing mah siap peduli eta mah masalah kos kitu mah kudu tah kos kitu mah nu bahaya ge jual moya sia ada tah setik mah engke tampil lagi beda nu ieu mah lillahi taala jang kemulusan bangsa jeung negara nu ieu mah lain deui asal dibere hidup asal teu dibere hidup mau kemana Betty suara beda suara tapi lamun beneran demi bangsa jeung negara urusan bener jeung teu bener teh urusan nyana aing mah pokona perlu pamimpin bae geus lain deui suarana ge hidup dibere loba hidup dibere letik hidup kos Habibnya nama kadi itu baik pendopo nyana biasa sebabnya nama peduli maksudnya minta jatah aduh ya Allah iya saya mempertahankan mulia sementara kemuliaan eta makan ti Allah numantak Allah ngamuliakeun kana aya titipan Allah aya naon aya ilmu Allahan Al-Quran aya di otaknya na hadis aya di otaknya na fikih aya di otaknya na tauhid aya di otaknya na nang Allah dimuliakeunlah ku Allah sebab Allah ditipkeun mulia ka dijual kemuliaanna pakai kampanye delekeun moal aya nu ngaji hiji-hiji acan aya cenah kiai sabaraha 10 ngan tihang masjid 8 jadi 10 dalam tihang masjid jadi 2 berarti masjid 10 aja yang masjid. Wa baratin paling mahal na harta simpenan. Ewe deui harta nu paling mahal simpenanna. Ilmu.
di mana bae ilmu mah bisa dikembangkeun, di mana bae ilmu mah bisa diborok, di mana bae ilmu mah bisa diteangan. Cicing ahli Allah, ahli ma'rifat di gunung, jelema bakal ka gunung. Cicing di leuweung, jelema bakal ka leuweung. Cicing di kota, jelema bakal bring-bringan. Sebab lawan aya rahasia Allahan anu hese di jagjelagna titipan Allah. Sing hati eta teh ulah dijual pakaneangan dunia. Yalah abha maqat wa anfa majaratin panglawi manfaat banda dagang. Artina seakan-akan ilmu nu aya di jero hate, ilmu Allah, ilmu ma'rifat nu aya di jero hate, ieu teh mangpaatna pohara jasa lir teu beda jeung barang dagangan. Barang dagangan jelema kabeh memboro. Ketika di nyana aya gula, sementara masyarakat butuh gula, di mana bae bakal diteangan lantaran gula aya di nyana. Nyana datang dagang madu, kemudian jelema baru tuh madu. Sebab ieu jelema aki-aki kabeh ieu teh barang nanggeus teu mahar udang butuh madu diteangan sanajan aya nyandung Habib Rojak geus kanyahoan tanagana bere coba orang Lampung coba ge Parawan misalnya bere ka Habib Rojak kurang Lampung Parawan keneh menang sabulan pasti laporan ka Deui Kiai kunaon minta cerai bae lah ditanya emang tebogo lain masalah tebogo emang kurang napakah lain masalah napakah emang kurang kendaraan mah aya ajuban hayang dicerai lah itu rahasia geus kanyawan kurang atuh geus teu bisa aja teh nya minta ping-ping mulus ge moal beres aja hukum hage nah anfa majaratin tah jadi ilmu teh pohara pang mulyana manqobah pang agungna martabat pang mahalna mafkharoh pang manfaatna barang dagangan mencara barang dagangan mah barang simpenan paling manfaat paling luhur paling agung ilmu ma'rifat eueuh deui buajeun teuing urang jadi profesor kajeun teuing jadi doktor kajian tinong jadi derek trendes kajian ting orang wow pangkat jeung predikat aja ilmu marifatan mah nol gede marifatan mah nol gede ilmu pikir ngan sakadar macekcokeun perhilapan kajian ting jago ilmu pikir paling nyana nyaritakeun cek Syafi'i maki Maliki maki Hambali maki kitu bae salilana nyaritakeun tentang nyana jago ilmu kalam paring nyaritakeun tentang wujud kidam baka mukhalafah melalui ilmu mantek di munazarahan nyana neangan dalil ieulah nasna ieulah mantekna di munazarahan ke paling ngan sakadar ngabobo songut nyaritakeun tentang usul fikih nyokot tina istinbat ieu teh di istinbat nyokot dalil tina Al-Qur'anul Karim ieu teh tina aqimus shalah dicokot kurang amarna al-amru idza taqan sirafa ilal wujub nggak diceritakan tentang panyokotan wajibna sholat tina aqimus shalah didalilat ngan syukur sakitu riwayat teh nyaritakeun ilmu siasat tentang kitu pengaturan negara tata cara di negara teh aya pemimpin aya bawahan dan lain sebagainya supaya rapi ngan sakadar sakitu tapi ketika aya ilmu ma'rifatullah wa rasuluh di jero hatena adem negara adem lembur adem tempat moal aya nu bisa macekcokeun ilmu ma'rifatna sadunya ilmu ma'rifat membalik pacekcokeun antara arif billah jeung arif billah saling menghargai jeung nyanalah anu nyaho la ya'riful wali ilal wali jeung wali pasti silih salam pasti silih doakeun sebab naon sarua rohna pada ka Allah kajenting di dunia orang Turki ka Allah maka perjalanan thariqah naon akur urang Yaman ka Allah maka perjalanan thariqah naon akur urang Baghdad ka Allah maka perjalanan kumaha akur urang Indonesia ka Allah maka perjalanan ketika geus usul ilallah eta mah jalan-jalan eta mah ditinggalkeun akur ieulah rahasia Allah sirrun min asrarillah ketika ilmu teh seperti kitu sifatanana
cik tuan Syabul Qadir coba geraga ieu deui tawassalu ila rabbil tauhid rabbil alamin lantaran ku ilmu teh jelema bisa usul kana nauhidkeun rabbil alamin jelema bisa nauhidkeun ka Allah ku ilmu jelema bisa usul ka Allah ku ilmu jelema bisa dedeketan jeung Allah ku ilmu etalah jelema bisa nauhidkeun kana rabbil alamin sehingga alam ieu teh kadeleuna eueuh nu aya teh ngan sakadar nu nyieun alam kok bisa kos kitu teh ilmu di mimitinya nama santren di jero pasantren manehna terus bae kitu ngaji terus ngaji alat ngaji fikih dan lain sebagainya kuari ngaji tauhid wujud jidambako eta teh sakadar ngaji lisan doang titik koro keluar doang nah kuari mah bisa karasa wujudna Allah teh anu kamari ieu makan nyaritakeun tentang wujudna Allah di dalilan ayana Allah teh dalilna lantaran aya dadamelana mustahil aya dadamelana nu ngadamelna eta mangan sakadar bau sungut kuari mah karasa ayana Allah gerak teh di Allah sebab Allah teh al-mutaharrik deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah cium urang cium ambe urang ambe Allah teh geus hese kos kitu mah di mana tuh pancak ke kanjing Nabi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanahu pada tak itu cak Gusti Allah hadis ku sing ngajelaskeun la yazalu abdi teh eureun hamba kaula yataqarrabu ilayya dari bahas deketan ka kaula bin nawafil ku sunah-sunah berarti geus ninggalkeun carita nu wajib geus dicaritakeun ku ari manusia seakan-akan wajib tahajud seakan wajib duha seakan wajib zikir seakan-akan wajib Gus pohara jasa ya taqarrabu ilayya bin nawafil cik Gusti Allah des ya dibere ku aing ibadah wajib tapi ngaleuwihan datang ka bebeakan segala rupa dikorbankeun ka aing hatta uhibah sehingga aing cinta jasa ka sia wa idza kuntu ahbabtu di mana aing geus cinta ka anjeun kuntu ainau mata sia mata aing walisanahu lisan sia lisan aing eta si kubasi piharteunana tuh aing teu mondok bingung nu teu mondok mah bingung aya nu mondok mah sarua bingung lamun eta bahasa ngabahasakeun mata sia mata aing ceuli sia ceuli aing leungeun sia leungeun aing berarti atuh naon nu didelek ku sia eta teh ngagerakeun aing dijaga ku aing mata sia sebab deuleu sia kecep sia teh eta teh dikecepkeun didelekeun ku aing dijaga moal didelekeun kanu dilarang ku aing denge sia denge aing sia bisa ngadenge teh ti mimiti ceuli sia nangieun aing denge nage denge anang aing kuari ku aing didengekeun kana naon dipake karida ku aing leungeun sia leungeun aing moal saragap-ragapna leungeun sia teh leungeun dijaga ku aing nu mantak lamun teh dijaga ayana di nabi maksum ngaranna lamun teh mah dijaga ayana di lain nabi mahfuz ngaranna geus moal aya nabi maksiat sebab masum moal aya wali maksiat sebab mahfuz kulantaran hese dijaga teh di ngaranan go jelema haji mahfuz ai prak di hareupeun orkes mahfuz ongkoh ngahiji di dinya mahfuz soleh mukmin joget gabeh nah ieu nu nganyahokeun nauhidkeun rabbil alamin naon ilmu wa ila tasdiqi anbiya'ihi sebab ku ilmu bisa ngabenerkeun ka para nabi Allah urang dongeng kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga gara-gara nafsuna ditumpakan ku setan urang ulah nganahana nah Gusti nabi teh bisa kagoda padahal mah nabi padahal mah rasul padahal mah nabi kangjeng Nabi kok kagoda ulah ngomong kitu sebab lamun kangjeng Nabi Adam teh diturunkeun moal aya sia iku gara-gara kangjeng Nabi Adam turun ka dunia aya hulu sia aja urang dibere nafsu ku Gusti Allah nafsu teh aya anu kudu dipicieun anu kudu diayakeun ieu teh pan aya nafsu birahi mah ku Allah teh henteu dieueukeun diayakeun urang lamun cacak urang eueuh nafsu birahi teu bogoh urang ka awewe atuh moal anakan ieu nu mantak barang ditanya ge Habib Razak sabaraha anak 25 nafsu eta berarti teu meunang datang ka imah ceklak teu meunang datang ka imah ceklak kadangena pamajikanna teh reuneuh deui kunaon eta nafsu birahi diantep ku Gusti Allah nu eta mah mun urang eueuh nafsu birahian atuh moal aya nu neruskeun agama
nafsu nafsu nyakan pernafsuan ilmu di mana ilmu di Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi di mana di Allah Gusti Allah mere ilmu ka jero hate hambana culusuk sehingga nyaho kana Rabbil alamin ditauhidkeun Rabbil alamin artina tauhid Rabbil alamin teh tauhid fil afal tauhid fil sifat tauhid fil asma tauhid fil zat hiji tunggal afal dengan sekadar Allah boga afal kecuali Allah wallahu khalaqakum wa ta'malun Allah ngadamel anjeun jeung pagawean anjeun lain sekadar dibahas maka ilmu tauhid karasa ku jantung hamba Allah nu dipilih sebagai wali nu boga asma kecuali Allah seluruh asma ditauhidkan hanya Allah lamun kurang ditaliti kabeh ge moal kaluar ti asmaul husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus sampai ka ditu geus lamun kabeh asmaul husna atuh nempel asma-asma Allah di dinya ketika nempel asma-asma Allah di dinya teh kadeuleu nu katempelan nu kadeuluna asma Allah oh ternyata asma kecuali asma Allah kitu keneh sifat kan panjang caritana ieu mah secara global na bae geus lamun kuari geus kanyahoan apal teh nu boga apal ngan Allah nu boga sifat ngan Allah nu boga tauhid nu boga asma ngan Allah kaharti apal Allah bakal kaharti sifat jeung asma Allah ketika kaharti asma jeung sifat Allah bakal kaharti zat Allah ketika kaharti zat Allah horeng tunggal ieulah tauhid rabbil alamin hayang datang karasa kadinya teh kudu leuleungan heula dahar kudu sakumaha uklal marbo jelema sehat hayang ka Allah kudu daharna kos jelema gering ndek ka Allah tapi daharna kos bajidor mah beres daharna kudu uklal mardo libasna kudu libasal mardo pakaian kudu pakaian kos pakaian nu gering kumaha nu gering mah boro-boro mikiran pakaian nya teh saya ayana kadang-kadang pakaian ka mana-mana bobogaan ge geus tetep mikiran penyakit kitu kene dahar ge teu dipikiran nu gering mah kumaha ayana bae kumaha nu merena bae lantaran wir mikiran penyakit nah nu ndek ka Allah teh menggebu cinta na sehingga cinta ka Allah ngelehkeun pakaian ngelehkeun dahar ieu mah babejana ndek ka Allah tapi dahar pohara opor aya sate aya si hade besi ka ambo sate tuh jadi aya rumus-rumus engke geus jadina bebas geus jadina geus usul ilallah bebas ndek kumaha ge bebas naon sebab geus jadi jenderal mah bebas sebab geus sana kelang make pakaian bagus dina pikiran sakilang make kendaraan bagus dina otakna sakilang imah bagus dina otakna du bahaya ge imah bagus pakaian bagus dahar ngeunah ieu teh aya di otak sehingga dihaya dinikmati etan ulah wah cenah kiai asana nu kiai pakaianna bagus batusnya mah ka aing bae sih emang sih mah dosana ayo juga ngomong sih ade aya masa-masa suluk aya masa-masa usul atau emang geus kitu urang jadi abri ge lempang ti mimiti Tangerang ka Jati ti Jati terus ka ditu ka mana ka Cisepatan ke lempang deui lamun nyana dingkle-dingklean lain ditulungan kapan dicarekan bobrok sia lain dibuka sepatu tapili kuda teger bae encan sakumaha sebab naon jam perang haus lain dibere cai lain haus cara cacalangapan ke rasakeun beuh pohara nu mantak abri mah galak jasa ge ka masyarakat sebab nyana baheula dididik ke pohara jasa pohara nu mantak kuarina teu meunang salah saeutik tapi make adab galak ke dina tempatna make adab tetep emang abri teu make adab nu mantak negara mana bae lamun dicekel ku sipil goyang sebab naon teu pernah dididik nyana tapi abri pernah dididik ketika negara dipimpin ku militer geus pernah dididik nyana amis pahit peuheur hasilna geus karasa ku nyana ketika dicekel ku sipil saha bae kos kieu negara
wari acak-acakan politik, acak-acakan hartina, acak-acakan terencana negara teu kumaha ieu teh dibentukeunana can jelas. Ekonomi na encan jelas dek dikamanakeun, dek dikumahakeun ieu teh apakah dek gitu balikeun deui ka agraris apa dek kumaha encan jelas. Per detik ieu can jelas. Dolar naik terus, artinya dolar naik terus teh urang kuari meuli, bisa kabeuli, ngajual bisa untung, tapi ketika balanja dolar naik deui kumaha? Ketika dolar naik dipaksakan ku urang balanja seunggeus balanja ku urang dijual bisa untung, tapi ketika balanja naik deui dolar deui kumaha? Atuh amruk negara. Tah nu antak urang kesel kadang-kadang sok hayang jadi presiden ge kieu. Teu kadang-kadang hayang jadi presiden kieu. Atuh siap aja nak kiai presiden, atuh lain siap-siap deh karya kiai mah siap biasa jadi presiden. Boga ijazah, eta henteu. Teu boga ijazah SD kuari ke mana meureun. Pernah kapanggih ge, oh sapotong. Ijazahna geus jadi. Anu ngadatangkeun kana tauhid rabbil alamin ilmu. Ngadatangkeun tasdiki anbiya'i ilmu. Ngadatangkeun tasdikil mursalin ilmu. Nah kulantaran ilmu seperti eta solal ulama ukhwasa ibadillah. Jadilah ulama teh hamba Allah nu pinter-pinter. Moal aya tanding jeung ulama. Ilmu lah jelema bisa naik ka langit. Ku ilmu bisa ka sidratil muntaha. Ku ilmu jelema bisa ka arasy. Ku ilmu lah jelema bisa dedeuketan jeung Allah. Ku ilmu lah jelema bisa boga rasa ngahiji jeung Allah. Dina harti perasaan teu aya hijab antara dirina jeung Allah. Hingga Allah mere ka hamba-hambana anu dipake ka cinta jeung kadodo ku Allah dibere ilmu poe. Hayang ke Mekah dideketkeun ngan salengkat sledet datang. Hayang ka Baghdad dideketkeun ku Gusti Allah tinggal ngalengkah. Kah komo hayang ka Banten mah teh manggeus cak Allah ai ka Banten mah teh kudu make ilmu teh sia naik kijang bae datang. Naik kijang geura ka ditu ge, moal duit jeung meuli saok. Bisa. Teu kudu tawa ka Banten malah teh cak Allah teh ke lamun nyebrang lautan darat. Iyalah. Ku ayana ilmu Allah bisa mukakeun hijab. Bakal kanyahoan ieu bangunan majelis teh murni apa teu murni. Lantaran kanyahoan ke kumanehanana Allah ngabukakeun hijab sehingga majelis ieu teh kacampuran ku duit teu bagus. Dibuktikan ku Gusti Allah majelis tersebut teh loba kotoran-kotoran. Kulantaran loba kotoran-kotoran ruh teu betaheun di majelis eta. Sakumaha irung urang lamun ngambil kotoran-kotoran manusia teu betaheun hayang geura pindah, itu kene ruhani cicing di majelis padahal majelis dibangun jutaan miliaran. Wah agrengan sakadar di deleubu bagus amat keramikna, bagus amat tihangna, bagus amat kentengna. Ketika didiukan teu betah lantaran roh teu narima sebab baueun. Dibukakan hijab ku Gusti Allah. Musala sakitu bagusna, masjid sakitu agrengna. Tapi ketika asup kadinya diajakan ngaji, diajakan salat teu betah lain lalagaan. Roh teu narima lantaran roh masuci. Dibukakan hijab hamba-hamba Allah teh aya nu dibukakan hijab seperti kos tutup. Dibere awewe anu geulis embung lantaran ieu awewe geulis dengan sakadar pangbubungah mata doang. Geulis teh wajahna doang, geulis teh di deuleu awakna doang semampai horeng hatena mah ieu teh lain hate santri. Mungkin nu mantak geus beja da kajenteun kawin ka nu jore asal dibawa ka mamanana ngeunaheun. Urang mah teu betah.
urang mah diangsongkeun aya dua awewe nu hiji geulis jasangan lain santri nu hiji mah jore jasangan santri urang mah milih nu geulis bae lantaran urang mah hawa nafsu aya tah bangsa nu geulis tapi jore hatena urang mah milih lah santri mambung kajen teh ieu bae nu mana nu ieu gelis zahirna gelis batinna euy mantap pagon santri ge dibere nu hideung leteng mambungeun nya ge teu cek nya teu ngalir amper teu naik amper urang campur-campur bae masyaallah karim kulantaran ilmu teh seperti eta soral ulama khassa ibadillah jadilah ulama teh hamba-hamba Allah anu khas anu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah dibere indra keenam nu batur teu bisaeun kadinya nyana mah bisa batur mah ngitung teh sakadar 2 kali 2 4 nyana mah 2 kali 2 10 hese bae hitung-hitunganana batur mangan sakadar kali bagi nyana mah lain sebab naon sebab urang mangan sakadar make akal-akalan doang nyana mah geus dibere hakikat ku Gusti Allah khassa ibadillah numana alladzina ijtabahum ila ma'alimi dini nyaeta jelema-jelema anu Allah milih dipilih ku Allah jang tanda-tanda jeung tetenger agama Allah luhur agama Allah dicekel ku nabi luhur agama Allah dicekel ku para sahabat luhur agama Allah dicekel ku para wali-wali Allah sanajan nek dieuweuhkeun tanda-tanda kewalian wali sanga nu aya di urang tetapi memang kenyataanana wali Allah teh aya tetep bae teu bisa Wahabi nganyatakeun tidak ada wali sanga di Indonesia Muhammadiyah teu percayaeun apa itu wali sanga Persib sarua bae nu nyahonya nama Ajat Sudrajat tetep bae terus we sebab memang jelas aya luhur wali Allah dicekel ku jelema-jelema biasa mah agama teh bangona teh lah dan sakadar biasa bae tapi dicekel ku wali Allah lain deui eta lah pilihan Allah anu lamun geus dipilih mah hampangeun jelema teh kos urang deuk disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek ngaji hampang dibere daek hudang peuting hampang teu berat dibere daek salat duha hampang dibere lamun kebutuhan syiar agama Allah duit di urang aya dibere babari hampang kan jelema pelit mah lamun aya nu ngabangun pondok kemudian nyana dipenta mere nama 10 20 juta geringna gedep bulan gering cek pamajikan aku naon ka rada irisan bae kakak coba sugan-sugan aya naon teu aya naon diteliti-teliti orang mere sodako gering dirisan eta teh apa berat tuh Gusti ih ari geus jadi ahli Allah mah hampang gajen kuku mage okos jelema tukang ceramah lantaran nyana beuki jangan nama ceramah teh hampang berangkat teh hampang 2 panggung 3 panggung hampang pasalah suanajan kuku mage emang geus didinya aya nyana mah hampang kos nu dagang teh lantaran didinya diberena ku geus hampang berangkat jam 3 terus ke pasar induk balik di pasar induk batur rumah sholatnya nama di mobil ngingeng datanglah ke pasar masarnya hampang baik sanajan teh sholat hampang dibere jadi emang pinarakaeun meureunana ngantor bae sanajan duit da teu diperhitungkeun haram apa halal emang didinya jadi jelema teh geus dibere sa makom makomna didinya dek dikaditukeun ku Allah makom didinya dek dikaditukeun ku Allah makom didinya dek dikaditukeun ku Allah nah Allah ge milih jang tetengger agama Allah atuh dibere hampang bae kajen ku kumaha ge ngeunah bae hampang bae geus pilihan Allah ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih jeung Allah nuduhkeun
karanjeuna dek di ka Allah memeh ku Allah dek dipersiapkeun jang ngajak ka Allah nyanana heula dibere hampang di ka Allah geul ngiraheun diajak ku ahli Allah malantarannya hoselah okos jelema belajar ngampak kemudian nyahoeun kana urat-uratna urang deuleukeun ge ngeunaheun sakali dua kali blak sakali dua kali blak lantaran di deuleu uratna oh ieu mah di dia di kampakna oh ieu mah kampakna sarua ngeunaheun okos tukang nyuntik cekal oh di dia suntikna oh di dia salah lager jelema tapi lamun jelema teu dibere maziyah dina bab nyuntik ieu panyakit tadi dia suntik di dia pegelna sabulan pegel sabulan tanggung jawab deh jangan aja tah eta kos karar itu dituduhkeun ku Allah nah huwa maziyah bi maziyatil fadli kum maziyah fadl Allah azarahum wa asbahum Allah milih ka jelema-jelema tersebut wa hum warasatul anbiya etalah ahli waris para nabi wa khulafa'uhum jeung penerus-penerus sebagai khalifah anbiya Sadatil mursalin khalifah sadatil mursalin wa rafa'u isbenya nama emang dek dijadikan warasatul anbiya dek dijadikan khalifah di dunia teh mimiti tileletik daga ditanya ceng ka mana cita-cita ceng hayang sekolah apa hayang pesantren bah sekolah bae embung bah sekolah bae ke boga ijazah ke geus boga ijazah mah ngeunaheun dek di pabrik di kantor embung bah hayang pesantren bah tetap bisa baik hayang masantren baik ini dipilih gua Allah dipaksa titah sakola embu santren nyana di pondok nage langsung betah baik pan anak kurang mah bau dipentakeun cai geus beak sadrum tedekeun betah kere baik karena kabelah itu udah betah lalaudan bau teu ngaji-ngaji dia betah ge hese biasa ieu teh tileuletik langsung dak betah haju langsung daek mak ngaji baik di pondok nage langsung daek ngaji bae terus ngaji teu kudu di guruna bae di pondok pesantren terus jeung babaturan langsung beda setahun 2 tahun ditanya geus tamat tanu nu sejen masyaallah istiqomah ngaji amil bae geus 5 tahun amil keneh bae asal geus tamat datang kala yastagni minas shaghir wal kabir wa rafiul wal majan marifatiha asmalia harituna labjatun poho deui kali deui kalab jatun mang dibaca 5 wajah labjatun keur ngaji mah datang bae ka pondok labjatun nang dibaca 7 wajah ieu masyaallah ieu teh nyelenceng nah kuari mah geus bisa alfiah geus bisa jahar makbun bisa bantek bisa wah segala rupa bisa oh belajar fikih belajar hadis belajar emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah masyaallah tek datang ke hareran babaturan lagi jaasan aja bareng jeung aing ngaji tapi kok nya nama bisaan amat eta emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah jang ma'alimi dini tetengger agama Allah terus kabelah dituna daek make batur ban teu beranian hudang dipeuting sieun ku kuntilanak sieun ku pocong nya nama teu ditangtangan pocong ku nya bila perlu jeung bapa sia pocong bila perlu jeung buyut sia pocong berani nya menghadapi kos gitu aya kuntil anak seserian ulah seserian sia di hareupeun aing hayu ka dieu ditantang tan hari lain pibahaneun jadi pamimpin mah udang we tipeuting aing kacai taulah cak nafsuna teh ulah sebab tadi anu paeh disalateun mal salahnya nang gentayangan di dinya oh ulah jaeulah geus teu kudu boro-boro kacai ki ge di aqua wer Mudah lain Habib lain pemimpin lain calon pemimpin mah beranian bae zarah ke kuburan didinya teh kuburan teh manggading di luhur gunung sorangan kasieun dongengna nabi sieun ka luhur gunung sorangan dongengna para rasul sieun ditangtangan ku nabi mah naon bae oge sebab boga keyakinan makin deket jeung Allah boro-boro makhluk boro-boro manusia hewan-hewan geus sujud sieun ka manehanna dipake kasih tasbang iyalah geus dipersiapkeun horenganan ti warasatul anbiya mulai nyana ngora keneh geus beda ilmuna geus ayaan
tingkahna geus bagus, pagawean-pagaweanana ditinggali positif. Sehingga bangun pohoan teh kana ilmu-ilmu urang mapan minggu kamari mun ditanya teh nyaho hiji jajan. Minggu kamari caritakeun naon karena lah aya ieu rekamanana. Poho urang mah. Tah urang ge lamun teu paroho ieu geus palinter sebenarnya. Poho. Naon eta nu nyieun poho? HP teh nyieun poho. TV nyieun poho. Keluar neuleuh susu poho eta. Neuleuh ping-ping poho. Geus neuleuh nu kaditu bae eta. Balik ngaji teh lain nyaritakeun agama, nyaritakeun we jahe geulisnya. Eta sakitu balik ngaji eta. Masyaallah. Nah, ieu dipersiapkeun budak langsung. Jadi warasatul anbiya. Sakumaha nabi amanah. Atuhnya nage boga sifat amanah. Sakumaha nabi fatonah. Nya nage boga fatonah. Sakumaha nabi boga sifat-sifat opat anu aya di nabi nyana ge nyurup walaupun henteu seperti nabi. Lamun nabi dakwah teh teu hayang sama sakali kana dunya nyana ge niru-niru nabi. Nabi la as'alukum alaihi ajra nyana ge sarua sebab urang teh pantitah nuturkeun nabi. Sebab nabi teh itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi jelema anu berharap hayang kapanggih jeung Allah, berharap yaumal akhir salamet nyana nuturkeun nabi. Sagala rupana nabi teh dituturkeun. Lamun geus katuturkeun Kangjeng nabi, nabi dibere mukjizat. Umatna nunuturkeun Kangjeng Nabi bakal dibere karamah. Lamun Nabi dibere wahyu, umatna nunuturkeun Kangjeng Nabi dibere ilham. Lamun Kangjeng Nabi langsung munajat jeung Allah, dibere mukalamah jeung Allah, wali Allah ge sarua. Sehingga dahar kumaha ceuk Allah, nginum kumaha ceuk Allah, sare kumaha ceuk Allah, mimitina kumaha ceuk Allah teh diatur ku syariat. Syariat seakan-akan ngegedor hatena. Ketika dek dahar cak syariat dahar halal. Ketika dek inum cak syariat ngegedor hatena inum halal. Ketika manehanana dek silaturahim mana digedor hatena silakan. Ketika dek dakwah digedor hatena hegae. Melalui syariat-syariat eta lah kablah dituna makin deket jeung Gusti Allah. Geus lain syariat deui teguran langsung melalui ilham disebut firasat. Pirasahna lain deui deket jeung Gusti Allah seakan-akan kaler ngidulna kumaha pirasatnya. Urang ulah sok tuturuti. Ceknya urang teh aing rada aya pirasat diulahkeun ka di pirasat naon. Di ibadah teu naon henteu dibere pirasat kos kitu. Teh dimenangkeun aing ka ditu cak Gusti Allah boh udah pohara jasa deket jasa tabah jeung Allah. Nah ieulah wali-wali Allah teh geus diboga geus dibere pirasah. Ngimpina geus lain. Ngimpina sering kapanggih jeung ahli-ahli Allah. Ngimpi kapanggih jeung para kutubul aulia. Ngimpi dibawa di alam mana. Ngimpi kapanggih ge jeung para wali-wali Allah. Kablah dituna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Itulah tanda-tanda ahli Allah. Urang mah kablah dieuna ngimpi teh di udag-udag anjing. Sape jasa di udag-udag anjing urang haju kagang. Di gang didinya nyumput. Hayang ki aya sumur wer ki horeng ngompol. Urang ngimpi kos kitu urang masyaallah. Tuh kan. Warasatul anbiya wa khulafa'uh. Nyana teh dipersiapkeun jadi tetenger agama. Jadi warasatul anbiya, jadi khalifah para nabi, khalifah sadatil mursalin. Nah, geus tenang wae nya eueuh nu dideuleu. Sebab geus teu mikiran dahareun, teu mikiran pake, teu mikiran kendaraan. Eta mah geus diatur ku Gusti Allah geus waktu urang di jero beuteung. Allah atur tentang dahareun, inuman, pake, wah segala rupa geus aya catatanana ketika urang di jero beuteung. Nu mantak geus teh diitung-itung deui kos kitu teh. Geus teh dipikir-pikir deui. Anu diitung jeung dipikir teh kumaha carana dakwah ieu. Kumaha di mana iraha Allah lah nu nangtukeun ka manehana seakan-akan Allah marentah kanu.
Itulah dengan fadl Allah Allah milih ka hambana dijadikan sebagai ulama warasatul anbiya dijadikan sebagai khalifah anbiya dijadikan ku Gusti Allah sebagai khalifah sadatil mursalin dijadikan ku Gusti Allah sebagai ahli-ahli ma'rifat kama qala Allah taala summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina satulina kaula nu agung ngawariskeun kana kitab Al-Qur'anul Karim ka jelema nu ku kaula dipilih ti hamba-hamba kaula maka jelema kabagi tilu paminhum zalimun li nafsihi sawarena hamba ketika datang Al-Qur'an teu percaya bahwa Qur'an teh mukjizat zalim ka dirina wa minhum muqtasid sebahagian aya nu sedeng-sedeng bae Al-Quran diterima ku manehanana dibaca diuraikan alladzina sayyi'atuhum ma'al hasanat sawaun barang ditimbang ternyata kabagusan jeung kagorenganana akur manehanana salat tapi korupsi mah terus manehanana puasa tapi maling mah terus manehanana magahan ngaji tapi cinta dunia mah terus manehanana magahan ngaji jadi kiai di kiai padahal mah di jerona mah orenganan borokokok nah iya ya akur begitu ditimbang akur muqtasid beres kayak deh tabakos gitu mah nah iyalah wa minhum sabiqum bil khairat sebagian hamba Allah aya anu melejit aya anu melesat ninggalkeun rekan-rekan melaksanakan kehadean lain sakadar nu fardu nu sunah seakan-akan fardu anu mubah kumanehana terus teu eureun-eureun dijadikeun ibadah padahal metode geus jelas urang lamun hayang jadi ibadah mantak naon sih dahar ge ku urang diniatan jag ibadah tapi urang mapan poho bae asal dahar menghadapi daging bae ngageleger alhamdulillah nage daging aya opor aya sop aya masyaallah ceknya na barokah ti Gusti aya fadl Allah ya bismillah nage salembur ngadengin bismillahirrahmanirrahim dar barang minggu hareup dahar jeung terina nu kos pakut teh masyaallah heuras ka beda-beda kaberan sanguna ge da kurang asak deh dieu boro-boro bismillah nya ngempleng-ngempleng sangu sial jasa ieu sangu goblok jasa ieu eta pan geus jauh jasa tah urang mah kos kitu tah kuduna mah sagala rupa ge geus ulah kaluar ti alhamdulillahirabbil alamin keur ngaji mah bener giliran bae praktek jeung naon eta dahar jeung kangkung teh hayang engel lah moal dahar geus teruskeun bae Gusti urang mah kos kitu tah ya Allah ya Rabbi sagala rupa ge teh diniatan ibadah urang mah rese ayana dina jurang kasalahan baik bab dahar bab pakaian ge urang mah geus gulak-gilak di kaca baik geus teu niat karena Allah geus sakieu ayana Gusti ai intina manutupan aurat tapi ku Gusti dibere abdi teh kaleuwihan dikiriman ku Gusti teh baju samping nu bararagus abdi motifna deuk bersyukur bae ka Gusti jai geunang Gusti ti Gusti bade dikagustikeun deui jak ku Gusti abdi teh dikirimanana cek Gusti Allah bagus amat tambah aing geus selalu bersyukur tuh kan boga pamajikan urang hiji urang memule ieu teh Gusti abdi teh pamere ti Gusti anugrah tempat abdi bercumbu Gusti ketika abdi dahaga ku abdi dicumbu ketika abdi keur laleuleus dipencetan ku pamajikan ketika abdi boga renungan bisa dikomentarkeun dikaluarkeun ku pamajikan ke kadang-kadang pamajikan ge mere solusi sakumaha Siti Khadijah alhamdulillah Gusti ngan kabeneran tatangga belah ditu salakina maot Gusti abdi mah karunya ka yatimna we teu mah diurusan yatimna ku abdi eta ge anugerah keneh di Gusti masalah cak Gusti jai ngameunangkeun dina Al-Qur'an ai ngameunangkeun ai sia bisa mah nyandung ku aing dimeunangkeun jang hambana anu bakal jeung datang ka opat ai bisa melos mulai urang teh didinya teh nyandung sing bener nyandungna tuh lantaran nyandung dititah ku Allah ulah ku nafsu motifna
rutan Kangjeng Nabi turutan Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah lain ku nafsu instruksi ti Gusti Allah kawin eta aya rahasia timbul ti nafsu Kangjeng Nabi mah geus urang yang rezeki nyandung dibolak-balik kita nafsu apa nafsu ya coba nafsu apa nafsu bolak-balik mun kejadian atuh masalah ya emang geus nasib pamajikan yang kagak bakal sadar meureun geus nasib ti lauhil mahfuz aing kudu dicandu ngau masalah geus nu penting mah adil atuh geus mun 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora mantak naon sih bersikap adil ieu mah lain pan dina kolot mah geus teu ditoler-toler aya nyana kanu kolot kadinya beungan hees bae gering dibawa kanu kolot batuk dibawa kanu kolot paling hebat nu kolot mah ngerokan rokan giliran berjumpu kanu ngorapan goblok eta jelema nu kos kitu artina teu bisa atuh mantak naon duh kanu kolot biasa kanu ngora biasa cenah bogoh ieu kanu kolot urang semu-semu bogoh bae kanu kolot bohong amat teu bogoh ja anak geus baranakan cenah geus teu bogoh kuari mah teu bane teu anakan nah berarti kan orang kudu dielus-elus malah bebeja kanu kolot jakaka mah teu kuat ya hayang nyandung di tilu masalah jang nu kolot ya masalah tuh geus kolot aju kan bebeja deui asana kurang 3 mah 4 tek bae cek nu ngora teh 4 ge masalah geus nu penting mah tuh sing puguh bae di desa peuting mah lain Pak di nu ngora waktu di nu ngora jam sabaraha bae kanu ngora kanu kolot mah balik subuh jublek sudah hudang asar masya Allah giliran nyeseuh di nu kolot gering di nu kolot segala rupa di nu kolot bercumbu baik kanu ngora kan eta tolol tadu kos kitu tolol tadu kos kitu nah rapihan ku urang sebab urang bakal kapanggih jeung Allah geus nu kolot digilir kurang sakumaha biasana nu ngora urang digilir nah ieu lamun urang dek dijadikeun khalifah bisa takos gitu teata urang nak dijadikan pamimpin bisa nah iya Allah milih ka hambana nek dikasorgakeun dibere ku Allah jalan-jalan ka sorga urusan ilmu dibikeunan ka batur tanpa aya iwat urusan tanaga dibikeun ka batur tanpa iwat urusan wawasan dibikeun ka batur tanpa iwat urusan naon bae dibikeun ka batur tanpa iwat kitu kene di rumah tanggana rapi nek beberes batur kumaha di rumah tangga bentrok bae turun-turun tatangga yang nyahueun ya asana ribut asal datangnya tapi ribut tatangga ge nyahueun emeng nyahueun mun urang nyarita mah teh jeung emeng kunaon sia ngeok-ngeokan aing ngadenge unggal poe ribut bae cek emeng nyahueun bahasa emeng ge nyaho segala rupa emang nu aya di imah urang teu ngahadiran ka urang untuk memperhatikan hayang memperhatikan ka meja-meja memperhatikan kabeh nu aya teh yusabbihulahu maca tasbih kapan ka Gusti Allah naon nu aya batu maca tasbih imah maca tasbih kayu maca tasbih segala rupa maca tasbih goblok amat lamun batu kayu maca tasbih ai urang poho ka Allah mata ketika urang darder nyengserikeun ta meja cek meja tadi si jelema cek jana teh datang ka dina ngan darder tuh jauhin kana ge nah tapi lamun dipilih ku Allah jadi hamba Allah anu bakal pisalameteun nyana mawas diri meureun manan ribut jadi diri aing aya kasalahan jeung aya kakurangan meureunanan mulai diperbaiki lamun urang bagus adil atuh kabeh ge milu adil segala rupa gemunu adil nah ku Allah dipilih ndek pijadieun pemimpin dibere babari bae sanajan nyandung dibere babari jeung dibere adil boga ilmu dibere babari jeung dibere adil tara aya wilah-wilah ieu mah lamun dihareupeun bupati ngomongna ge lain deui ngalemna pohara jasa sakadar hayang dibere sabaraha Habib 300.000 kan uang jalannya berapa itu aduh masya Allah karim pohara jasa nah iya dibere lurus warasatul anbiya
lantaran cek Gusti Allah Kangjeng Nabi nyaritakeun man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Jelema nu endek neangan ilmu sarua jeung endek neangan sorga. Nambah jalan nyaritakeun naon kitu neangan ilmu eta seakan-akan ngambah jalan ka sorga. Jelema kadeuleuh makan deuk ka majelis salim padahal eta teh keur menuju sorga. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi. Jelema daratang ti kaler ti kidul tewatan ka ti kulon di mana-mana hendak menuju majelis taklim zahir nama ka majelis taklim. Neangan nyana tempat di mana ya ing ye. Ah ngeunaheun ya di jero ye, neangan deui di dieu ye, di mana di tihang abeh ngeunaheun tungkulna. Aya nu lah hayang lalega di luar bae cek jaran teh di luar. Aya nu hayang babari abeh ngopi ngeunaheun di luarna rada jauh. Eta sarua kabeh ge hendak menuju sorga. Aya nu bebeneran deuk ka sorgana di jero majelis. Aya anu rada kajeun rada jauh ge di luar. Aya nu kajeun aing asal kabawaan sorga bae di handapeun tanggal Ambon. Eta kabeh ge menuju sorga. Ilmu. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Sanjana malaikat ngabeberkeun jangjangna. Dibeberkeun jangjangna. Urang naik motor, urang naik mobil, urang lempang di jalan menuju majelis taklim, kadeuleuh mah di jalan raya padahal di luhur jangjang malaikat. Ridwan jasa malaikat ka jelema nu nuntut ilmu. Ilmu mulia jasa lo. Ya Allah ya Rabbi. Eta teh urang di luhur jangjang malaikat. Lempang teh di luhur jangjang malaikat. Mata geusnya ada ulangan rokok beusi datur. Beusi pepete lelak kadinya. Cek malaikat, waduh panas ngeguling ke urang. Allah karim la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Oh pahara jasa mantak malaikat gergeten gabi berozak panjenengan mah ngarokok teureun-eureun. Wa innal alima la yastaghfiru lahu fi man fis samawati wa man fil ard wal hitan hijaubil ma'i. Sanyana alim, sanyana kiai ulama eta teh dipangmentakeun hampura la yastaghfiru lahum man fis samawat. Makhluk-makhluk Allah nu aya di langit mangmentakeun hampura malaikat. Wa man fil ardi manusia-manusia makhluk-makhluk Allah nu aya di bumi mangmentakeun hampura ka kiai. Batu wadas tangkal kayu kabeh mangmentakeun hampura ka kiai. Wal hitan lauk-lauk nu aya di laut di empang di mana-mana kabeh mangmentakeun hampura ka kiai. Ya Allah ya Rabbi kadeleuna mah lauk lele eta golpak padahal cenah keur maca istighfar Gusti panghampurakeun kiai pulan. Eta lauk di laut sok kitu gedena nya teh maca istighfar mangmentakeun hampura jang kiai. Buabeh makhluk Allah di langit, di bumi, di cai mangmentakeun hampura ka jelema anu boga ilmu nu ngembangkeun ilmuna lillahi taala. Lain leutik-leutik pangkat kiai teh. Lumantat sabalikna lamun eta kiai boga ilmu dititipan ilmu kemudian pakai neangan dunia malaikat ge geus gideg bae. Aduh cek malaikat ge si kiamat ye. Ambeun aing rada lain deui aing mah enek jeung ambeun ge. Hangru. Jadi ku malaikat ka ambeuna hangru. Hangru bentek, bau bentek. Mentak teu seungit si kiai teh padahal mah ilmu aya di nyana tapi masyarakat teu ngambe sebab malaikat ge nutupan irung bae. Depan irung malaikat hiji nanya ka malaikat sia kuna nutupan irung mah aing ngambe si eta mek sa taki golkar puyeng aing cenah teh wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib kaunggulan kiai dibandingkeun jeung nu ibadah teu boga ilmu lir teu beda unggulna bulan purnama dina malam tanggal 14 ngelehkeun bintang-bintang nu aya. Pohara jasa. Lamun warasatul anbiya ulama wa annal ulama warasatul anbiya lain lalagaan kan.
sebab naon wa annal anbiya lam warsuha tengah wariskeun ka para hambana dinaron wala dirhaman tengah wariskeun dinar dirham tanah tapi nabi mah ngawariskeun warasul ilma nabi maot tengah wariskeun dinar tengah wariskeun dirham tengah wariskeun kebon tengah wariskeun ruko tengah wariskeun kitu hotel tengah wariskeun warung-warung teu ngawariskeun ge ilmu mantak jelema nu nyokot ilmu paman akhadha bi khatin wafir jelema anu nyokot ilmu lillahi ta'ala seakan-akan nyana teh keur ngorekan pangkat kanabian ngocor tes ka eta jelema keur bah di diri urang teh aya nur nabi kemudian urang ngagali ilmu Allah nyambung tet nu mantak beda tegepna beda langkahna beda segala rupana sebab naon kasurupan nabi urang mapan kuari kasurupan jurig kasurupan nabi lain deui atuh jelema kasurupan nabi mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitulah warasatul anbiya geus kuari warasatul anbiya teh mulia lantaran dipilih ku Gusti Allah jadi khawasa ibadillah jadi hamba Allah nu khawas artina khawas teh jadi wali-wali Allah anu boga ilmu pileuwih beda ti nu balerea jadi kabersihan batinna sehingga aya dina dimensi kagenep jadi jeung Allah perasaan deket perasaan dibimbing ku Gusti Allah na ieu wa minhum sabiqun bil khairat ieu keur carita naon keur carita ilmu jadi kesimpulanna ilmu teh pangmulyana pangutamana pangmanfaatna sebab ku ilmu bisa neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi sehingga bisa nauhidkeun ka Allah secara sempurna sifatna bisa nauhidkeun dina asmana bisa nauhidkeun dina zatna sehingga buleud perasaan teh hiji bae nu di dalam Allah subhanahu wa ta'ala masih keneh jadi ilmu